perekonomian urang kuarikan ke perang antara yuan jeung dolar perang teureun terus bae nu eleh rupiah aduh perang deh yuan jeung dolar terus mana nu bakal bisa dipakai transaksi secara internasional apakah dolar apakah yuan nah kuari nu elehna Indonesia rupiah terpuruk sadunia paling handap alhamdulillahirabbil nyungkun tak budak sababaraha negara geus merubah tentang perekonomian anak aya nu merubah penambahan uang Jepang aya nu merubah ditaikeun tentang kursna beberapa negara dengan teknik-teknik ekonomi di masing-masing negara nyana terus untuk mengejar supaya tidak tertinggal perekonomian anak buah kejaran-kejaran anak macam-macam ketika Indonesia nu ngomentar hiji aja sugan dilobakeun kurs duit teu sugan dikurangan nilai diteken teu atau naik nilai teu begitu ditanya presidenna ngan ngajebian doang tanya ahli ekonomi silih lempar bagaimana sih per detik ieu encan aya kejelasan kurs Indonesia rupiah encan aya kejelasan tetapi begitu diteliti sadunia ieu mah RRC Hongkong naon gitu ngaranna Jepang terus Timur Tengah dan lain sebagainya tapi pang tenang-tenangna di Indonesia di batur geus bergejolak kita perekonomian bakal kumaha Indonesia mah tenang bae tenang sebab naon sebab boga duit meuli teu boga duit menta kitu bae Indonesia tenang guys kuari keur dicontoh Indonesia dicontoh lantaran teu berontak masyarakat teu berontak sakitu geus tina 9.000 naik kana 10.000 naik kana 11.000 dolar berarti kan $1 teh ya 11.000 naik 12 naik 13 naik 14 naik 14,7 hampir 15 tenang bae namun ditanya euy dia dolar sabaraha sabodo dolar ieu sabaraha teh sabaraha sapira aing geus lain ieu negara presiden saha teu nyaho aing mah aya tahu presiden datang katanya hoya presiden atau boro-boro presiden mau ditanya hei bupati siasa nyaho urang keur leutik mah keur di SD teh di bejaan presiden kita Pak Harto wakil di bejaan menteri kabeh menteri agama di bejaan kuari budak sekolah di bejaan kula sok nanya anak ai menteri agama urang sah duka emang menteri wartosan ku guru itu guruna gitu apaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim fa'alal awali law syahidu ridata maka natapi ngatasakang awal lamun ngacen ya suhud kabeh biridatin kalawan riddah pan karo maka ingkar ya masyhur wala hukima maka den hukumi apa bisyahadati kalawan syahadat falau qala maka lamun ucap ya masyhur alaih ucap-ucapin lapan kuntum mukrohan ingsun iku kang den paksa wakok tobathu qarinatun dan terapihu ing mukroh apa qarinatun qarina kasihku parin kaya boyongan
pirang-pirang kufar sudiqo biaminihi maka dan benerkeun ya masyhud alaih kalawan sumpah masyhud wa illam taqtadi fi qarinah fala sudiqo walau qala lamun ngucap ya karone syahidani ngucap ing lafaz kufrin ngalapazkeun ya wong ing lapad kufur pada ikrohan maka ngaku yaman ya wong ikrohan dan paksa subjeko mutlaqon maka den benerkeun ya si wong halim mutlaq walau matamarupun bil islami anibnain muslimain lan lamun mati sapa wong kang den kinawuhi kalawan Islam ninggal saking anak lanang loro kang muslim karone pagala aduhuma maka ngucap apa salah suwijine karone ibnain ngucap ing lapan irtadda murtad ya abu atawa ma'ruf pamata maka mati ya ma'ruf kafiron hari kafir pain bayana maka lamun martalakeun ya ahad sabab kuprihi sabab kupura ma'ruf atawa abu lam yarithu maka orang ngawaris ya ahad ing abu wa nasibuhu fai'un lan utawi babagian abu atau ma'ruf iku fa wa kadza in atlaqa fil azhar wa kadza lan halika iki nasibuhu fa lamun ngabotlakeun ya ahad ing dalam mungguh kaul azhar sateuacan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah hiji kanggo almarhumah Ibu Syamsiah binti Nairi oge kanggo kitu Bapak Suhara Redug sedang sakit Sinang bin Sarmala Kampung Pasirawi Nur Hidayat bin Barudin Bundar Li bin Haji Abdul Karim sedang dirawat di rumah di ruang ICU Penggala Serang Kiai Haji Ahmad Kiai Haji Ahmad Sukanta bin Haji Samin Mama Kadu Parasi Labuan anu sokna ijazah zikir pupus terakhir tokoh Mas Tabrani Haji Husain sekeluar Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin urang masih keneh nyaritakeun tentang ridah anu di akhir zaman ayeuna pimurtadeun teh pohara pisan lobana dimimiti ucap pagawean tekad kurang-kurang bisa ngajaga nama ieu sing garesle sing kosewat kalaluar tina Islam
Na'udzubillah min. Lamun Kangjeng Nabi baheula nyarita Islam asupna manusia asup Islam afwaja engke kaluar nage afwajan deh idza jaa nasrullahi wal aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja bakal nempo anjeun ka manusia bakal arasup yadkhuluna arasup ka agama Islam fi dinillahi afwaja bleg 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 gede Islam horenganan ke di akhir ge kalaluarna afwajan deui bae bless kala luar Masya Allah tak sing hade terus ulah mikiran batur kuaring memikiran orang we ngadakwahan batur mah bisa orang kabeuleum ieu nu repot ge cilaka mending ngadakwahan orang bae sorangan kuaring mah ulah loba teuing mikiran batu nyukseskeun batu rai urang teu sukses zaman calon lurah urang nyukseskeun lurah calon bupati pilkada urang nyukseskeun bupati calon gubernur pilgub urang nyukseskeun gubernur di luhur panggung orenganan di akhirat urang teu sukses ngojai di neraka jeung ade hadas kan saukur 1 juta 2 juta diberen deres anu puluhan juta ratusan juta maksudna rada deres bae dibeuleum ge itu tah eta ngan ongkos doang ya insyaallah karugi-rugi watak geus paningan urang rapihan diri urang teangan ridho Allah subhanahu kumaha carana supaya Allah ridhoeun ka urang jika mari wa tuqbalu syahadatu biridatin mutlaqan bisa diterima syahadah panyaksina nyaksian tentang riddah secara mutlak cek sakaol yajibu tafsil wajib kudu dirinci sabab-sababna guys fa'alal awali ala syahidu biridatin fa'ankara hukima bisyahadati lantaran bahasa wali hese didengekeun ku jelema tukang ngadodorong partai aduh jadi teu asup ka ceuli teu asup jadi nu aya Golkar we di dieu P3 PKB jadi ieu otak geus kudu di quarter meureunana turun mesin ini bere bahasa wali teh nundutan bae teh cara kampanye teh gitu tah insyaallah berkadeuleuh meureun pihasileun nanya ieu mah pan pihasileun akhirat teh we jadi langsung kana urat saraf neng Zain nyaksikeun di kejaksaan setelah didahului oleh laporan
bahwa si Prengki ia adalah keluar ti Islam. Duh, di akhir kuari Masya Allah jasa ya Masya Allah teh lain lalagaan. Antaran boga babaturan yang sekolah Kristen ke gereja sup Kristen. Boga babaturan Buddha bager aja sup jana ka kelenteng. Sup araras. Sanajan Kristen Katolik loba nu arasup Islam. Ayo mentek mempertahankan hidayah ya ses. Ada jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman minimal ba'da sholat 3 zikirna. Oh cenah meuleuy ti 3 aing ngariung ratusan. Tama lain jadidu teh la ilaha illallah cu Ambon. Bahkan bagi jauh ke Allah teh mah kosan. Bagi Jawa tuh ayat coba Ambon zikir, coba Ambon teu. Iya kos sekarang iya tah. Nah, isi Prengki teh nu tadina Islam. Kuari kadenge kuki Zaid, kuki Umar, kuki Bakar. Bawanyana pernah ngomong aing mah kuari mah asup Kristen. Aing mah geus lain Islam deui. Murtad berarti tanyana. Murtad. Laporkeun ke pemerintah. Panggil si Prengki. Otomatis Kan disidang. Urang kan nyaritakeun kos kieu aneh. Kok bisa kos gitu sih? Bisa disidang dipanggil. Urang inget ieu teh dimensina di negara Islam. Khalifah lain di negara nu model kos urang kieu. Ieu mah negara jurig kan urang mah ieu mah. Negara undang-undang buatan Belanda. Ya negara jurig berarti. Jadi cenah kumaha tuh kieu teh kumaha. Mang nang kolot urang baheula kieu teh kieu bae geus. Ieu kieu kumaha? Si mah nanya deui. Itu rasakeun bae ku sia betah kos kieu teruskeun atuh. Emang kieu kaayaanana. Teu betah atuh urang robah janu ngarobah negara mah urang. Dek dijadikeun negara demokrasi kumaha urang, dek dijadikeun negara Islam kumaha urang. Ieu mah kumaha urang atuh jan nagarana mah Janagara mah teu ngararomong. Tanah Indonesia Sabang sampai Merauke nu baheula aya 20 provinsi ku ari mah aya 30 sabaraha meureun. Eta pada eta teu ngararomong dikelola ku urang. Kumaha urang mah ngelolana. Geus atuh dipasrahkeun ka urang. Bener ngelolana, bener negara, teu bener. Ku ari cenah bener tante atuh kumaha sia bae. Si anu ngarasakeun, si anu jara di DPR, si anu jara di pejabat, aing onam, aing merakyat. Sapira aing merakyat. Sia bener kadeuleu benerna, sia teu bener kadeuleu teu benerna. Terus sapira aing mangka di akhirat paling Pak ka malaikat. Kok Bapak sih? Tah, pamimpin abdi tah. Kumaha rasaan cek malaikat? Waktu dipimpin ku nya adil tante deuleu bukuna bae Pak. Geus bae ulah hese-hese. Sakitu sapira rakyat atuh urang. Nah, kumaha urang. Ya. Zaid Umar Bakar lapor bahwa Prengki keluar ti Islam murtad berarti panggil adili. Kamu bernama Prengki? Betul. Lahir di mana? Dulu di Medan saya. Lahir saya di Medan, Mandailing. Sekarang kamu Prengki di mana? Sekarang di Bitung saya.
jadi si Elai. Aduh. Prengki, kamu tahu undang-undang negara bahwa apabila murtad nanti akan dibunuh? Tahu. Menurut laporan dari 3 orang, Zaid, Umar, dan Bakar, bahwa kamu keluar dari Islam, kamu telah menyatakan bahwa kamu ini adalah Kristen, betul? Siapa bilang, Bos? Kamu dengan siapa bicara? Kok bos? Ya, maaf Hakim. Saya bicara biasa dengan bos, Pak. Jadi bagaimana nih kamu? Iya atau tidak bahwa kamu itu keluar dari Kristen? Tidak, Pak. Panggil Zaid, Umar, Bakar. Ya, duduk. Seminggu yang lalu bahwa kamu telah melaporkan yang bernama Prengki, lahir Medan Mandailing, yang sekarang ada di Bitung jadi si Elai. Ini telah keluar dari Islam, menyatakan bahwa beliau ini adalah beragama Kristen, betul? Betul. Kamu siap jadi saksi? Saya yang menyaksikan. Zaid, betul. Umar, ya. Bakar, betul. Nah, Iya kan bermasalah anak iya. ayat 3 jelema minimal 2 tiluan Nyaksian bahwa Prengki iya keluar ti Islam. saksi kuat tak saksi tak. Kemudian Iya si Prengki inkar. Caknya anak ulama teu ja. Henteu. kuatan mana pernyataan inkarnya anak Jeung saksi. kita lain lagi permasalahkan. Kuatan mana saksi tilu anu langsung menyaksikan bahwa Prengki keluar Islam Jeung inkarnya anak kuatan mana? maka fa'alal awal nurutkeun kal anu awal bahwa tuqbalu syahadatu birridati mutlaqan. Andai kata Zaid, Umar, Bakar menyaksikan biridatin dengan kemurtadan Prengki, kemudian pankaro ingkar Prengkinya, tetap hukimah bisyahadah, Hukumi dengan syahadah nu dimenangkeun Zaid, Umar, Bakar. Tetap baik Kristennya. geus dita tobat lagi. Lamun nyana tobat, baca 2 kalimat syahadat deui Berarti aman. Tama kos kieu. aya sarwiti leungit calana sempak. Itu puguh teu karu batur mah leungit dompet. Nyana mah leumpit sempak. Sarwiti sia kudu dan kateteng be di dia di kawasan naon. Leungit naon dompet tah lain, naon kartu KTP tah lain cek nyana teh. Wah, bener HP lain cek nyana teh kudu nyaho. Boleh lain kitu aing ngabantuan ka siapan aing dinten teh ge ka sia teh tetangga. Ayo coba sia leungit naon? Aing sedek ngabantuan mah teu naon. Leungit naon? Leungit sempak. Oh, warna ungu. Ge, warna ungu mah teu mah tuh bendera Ismet. Sia naon? Emang kula ge cenah ari ke Persita main kula sok dikitu-kitukeun. Tolol sia mah. Blon sarwiti ye. Masya Allah, sarwiti leungit sempak. Aing mah isin ngadengena gawit. Siapa sempak bae kudu diteangan. Emang tadi aku naon itu bisa leungit kiih, sakana kiih. Dibuka poho make deui. Wah, maknya kiih datang dibuka. Pan aing mah santri cek gitu. Kudu diisangan, emangna batu. Aijol teh ya Zaid, Umar, Bakar. Nah,
iya orang si Sarwitina ieu cekolit enak deh mah bukus ya ke dia kenaon lid ya iya ieu mah tos ngabantuan neangan nu leungit caki saya teh ingat ieu nagara hukum sing hade aing mantas neuleuh kana kalakuan Sarwiti aing Umar Bakar ngeuleuh naon tuh nyana kakapalan berdayung maksudnya berdayung nyana tah di mana tuh di imah anu encan dieusi heuh berdayung atuh di ditu di laut eta nyaeta kos kitu ciki holin nu bener ya sih aing neuleuh Sarwiti sia kan boga salaki oh ya kikieuan tuh aing mah nyawa mah jaen macem-macem bae segala berdayung segala naon atuh kos ge ge aing deuleuh tajilbab dah cek Zaid ya aing pengalaman ya aing hirup teh pernah di Cianjur aing hirup pernah di Cipanas aing hirup pernah di Sukabumi eta kapan di Cipanas ari jilbab bae ai luhur di jilbaban ai handap di singsateun goblok eta di Cipanas eta ulah lawor emang aing teu pernah di ditu cekolit meureun bagian lah ulah ngomong saya jahit saya udah kain nyangka eta tadi Cipanas teh gara itu jilbab bapak man lewat ke puncak ke Cipanas di sisi marake jilbab hararebat ja sepuh bararagus eta teh stok can anggeus tinggal ditanya bae jilbab tinggal jilbab baheula di Cianjur terus Sukabumi Masya Allah jadi ulah katipu ku jilbab lawan lagi ustad atuh teh mah jilbab di Indonesia geus kararieu jas kula mah keur waktu ngaji palak di Cipanas tahun 85 tahun 85 kula ngaji palak di Papih Spolot itu kebenaran kebal teh tahun baru imah halal hak kebelah kota setik eta masjid Pararinu musola pinu kula kaget artinya hebat amat di orang Cipanas bau datang ke anak dibawaan ke masjid teu balik-balik anak pamajikan terus salaki mah geus komo sapoe dua poe kukula ditanya ieu sih hararebat amat urang Cipanas bisa ngararendong di masjid itikaf nak pahara amat itikaf ieu di Tangerang mah moal aya nu itikaf kos kieu tapi di Cipanas mah hari itikaf kabeh salakina pemajikan barang ngobrol teh horeng lain itikaf imahnya anak disewakeun kanu tahun baruan anggaplah pila lah caknya paling sampai 25 poe geus nyana mengasingkan diri ke masjid goblok bin tolol eta orang itu eta ya kos itu segala ya Allah ya Rabbi berani sare di sisi masjid berani sare di mushola akhirnya kurang ngobrol-ngobrol jadi hiji atuh eta kakarak ngobrol urusan sewa menyewa terus nyaritakeun tentang muda-mudina mah diteruskeun baik moal sama pengalaman anak muda ngaranna gitu eta rusak Cipanas di urang mah cenah naon Tangerang tahun 85 cenah naon Cipanas geus rusak Cianjur geus rusak Garut leuwih awal rusak sebab deket ke Bandung di urang mah deket ka Jakarta teh teu rusak sebab urang lembur ke Jakarta usaha di urang mah ke Jakarta teh usaha dagang kuli ngojek di Jakarta teh arusa balik ke masalah tapi Bandung
Tasik ke Bandung lain sakadar usaha, Garut ke Bandung lain sakadar usaha, geus pugu urang Bandung pangheulana rusak, nu pangheulana mabok ngagele minuman Bandung. Pada tahun 80 di urang can aya nu mabok, 81 can aya nu mabok di urang can aya, 82 can aya nu mabok. Bandung mah bos parareing. Garut leuwih ti heula, perkembangan perpendidikan leuwih ti heula, karusakan ge leuwih ti heula. Jauh jeung urang mah masih bagus, mantap. Garut mah nu ngaran Rajaban sepi, Muludan sepi, Bandung sarua sepi. Di urang mah masih keneh, kiaina masih keneh daek keneh sanajan kudu dibayar deureus. Tah sok aya kituan bae teh kiai mah cenah. Deres rada deres keneh deres aya keneh. Coba Garut coba, Masya Allah. Bandung Masya Allah. Nah ieu mah keur carita perbandingan. Laporkeun ku Ki Zaid bahwa Sarwiti zina. Panggil Sarwiti, integrasi adili. Kuatan mana kuari Zaid Umar Bakar melaporkan langsung dulu, siap jadi saksi bahwa Sarwiti zina. Kuari si Sarwitina inkar. Nah sebagai pelaku nu inkar, ia inkar teh kuatan mana antara saksi tilu jeung inkar. Teu kulama wani sumpah demi Allah demi Rasulullah daek ninca Quran kobo dihareupeun salakina mah, tapi aya saksi Zaid Umar Bakar menyaksikan bahwa Sarwiti teh zina. Kuatan mana antara inkarnya jeung saksi? Kan mantap kuatan saksi tetep pengadilan kudu menerima saksi. Nyatakan bahwa Sarwiti tetap zina. Babari ku ngaji mah komo lamun negara Islam babari, tapi kulantaran negarana urang lain negara Islam kieu kaayaanana ambalaya. Stumpuk permasalahan di kejaksaan, stumpuk permasalahan di EMA. Wah nuncan kabongkar nu geus dibongkar ge can selesai jeung aya nu henteu selesai. Kasus berbagai kasus di urang teh. Nah ieu mah keur nyaritakeun bae kajeun urusannya anak. Ieu mah keur cerita ngaji ke diselesaikeunana di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kakak. Selesai. Benar surga, teu benar neraka. Sakitu bae. Kuari mah tambah deui kasus, tambah deui kasus, tambah deui kasus. Nu ieu can beres tumpuk numpuk jasa. Kasus tahun sekian, kasus tahun sekian, kasus tahun sekian. Teu anggeus-anggeus. Urang mun nyaritakeun tentang hukum babari sebenarnya mah lamun langsung ditangan. Jatuh negara teh kapan ngabogaan kitu wilayah. Mare di gubernuran, provinsi, daerah, baten, kecamatan, atuh ja kitu-kitu kene berurusan nama. Make jeung teu selesai sagala rupa. Mantap aneh. Naon gaweuna atuh kuari? Teu selesai kos kitu tah. Ja hukum mah Al-Qur'an, hadis, narjamakeun Qur'an, kemudian ijma narjamakeun hadis, dikitabkeun, tinggal dibuka kasus naon. Mantap ngomong mah babarian ngomong tibatan ngising. Ngomong mah teu kudu ngabeten, ngising mah pan kudu ngabeten. Gomo lamun tas ngadal kocapi mah kababelan. Ini babarian ngomong abong letah teh tulangan. Jadi bisa dimenangkan tak saksi. Kalau kola lamun teh amah si Prenggi ngomong kuntu mukrohan kaulah nu mantak menyatakan bahwa kaulah asup Kristen dalantaran gula dipaksa.
lamun memang si Prengki pernyataan inkartina ucapan anak kemudian nyana ngaheuhan asup Kristen sote karena dipaksa deleula korena kabeneran memang aya korena kok tabat sukorina tuh nah kuari kajurung ku korena ka astikufarin seperti ngaboyong nakupar. Jadi cak Pak Prengki teh begini Pak Hakim, saya ini warga negara Indonesia yang saya tahu undang-undang di negara Indonesia kalau murtad mesti dibunuh karena negara ini negara Islam. Dengan demikian saya setelah disaksikan oleh 3 saksi Zaid Umar Bakar bahwa saya telah menyatakan Kristen, memang betul, cuman saya waktu itu dipaksa sehubungan dengan adanya orang-orang bule memaksa saya kalau saya tidak mengatakan itu saya akan dibawa ke Amerika. Nah ini kan bahaya. Nah kalau saya menyatakan Islam, menyatakan kafir, Kristen, saya aman. Kalau saya tidak menyatakan, saya akan diboyong. Untuk mengamankan diri saya, maka saya menyatakan Kristen, mengamankan diri saya. Bener gitu nate bisa teman dipercaya. Kos kamari cerita di Amerika, loba jasa masuk Islam, ngayakeun gerakan di Amerika. Kalau ada orang yang masuk Islam, panggil, adili. Maka orang-orang Amerika anu arasub Islam satu tidak boleh diganti nama sebab nama yang Islami akan mempersulit dirinya. Satu. Yang kedua, biarkanlah salib dipakai tetap ngagantung di dia untuk mengamankan diri. Sebab diri itu intelna luar biasa. Satu, intel tentang KTP. Kalau pergantian nama dari nama Kristen ke nama Islam, ia akan dipersulit. Yang kedua, salib lamun kita dipakai ieu ge jadi masalah nyana tetap nama Amerika baik kemudian nama kafir maksudnya kemudian salibna ngagantung baik padahal kolbu nama Allah la ilaha illallah mengamankan diri. Ketika ditanya nyana ditanya tetap baik nyana mengaku Kristen baik sebab naon sebab loba jasa anu geus ditembak dibunuh ditembak disel. Gitulah seputar peperangan, perang agama, perang budaya, perang fisik, perang kurs, perekonomian. Urang kuarikan ke perang antara yuan jeung dolar, perang teureun terus bae. Nu eleh rupiah. Anu perang yuan jeung dolar. Terus mana anu bakal bisa dipakai transaksi secara internasional? Apakah dolar? Apakah yuan? Nah, kuari nu elehna Indonesia. Rupiah terpuruk sadunia paling handap. Alhamdulillahirabbil. Nyungkun tak budak. Sababaraha negara geus merubah tentang perekonomian anak. Aya nu merubah penambahan uang Jepang. Aya nu merubah ditaikeun tentang kursna beberapa negara dengan teknik-teknik ekonomi di masing-masing negarana nyana terus untuk mengejar supaya tidak tertinggal perekonomian anak. Buah kejaran-kejaran anak macam-macam ketika Indonesia nu ngomentar hiji aja. Sugan dilobakeun kurs duit teu. Sukan dikurangan nilai diteken atau naik nilai nanti. Begitu ditanya presidenna ngan ngajebian doang. Tanya ahli ekonomi silih lempar. Bagaimana sih anu? Bagaimana sih? Per detik ieu encan aya kejelasan kurs Indonesia rupiah. Encan aya kejelasan. Tetapi begitu diteliti sadunia ieu mah RRC Hongkong non gitu ngaranna Jepang terus Timur Tengah dan lain sebagainya tapi pang tenang-tenangna di Indonesia
di batur geus bergejolak kita perekonomian bakal kumaha bakal Indonesia mah tenang bae. Tenang sebab naon? Sebab boga duit meuli teu boga duit menta kitu bae. Indonesia. Tenang geus. Kuari keur dicontoh Indonesia, dicontoh. Lantaran teu berontak masyarakat teu berontak. Sakitu geus tina 9.000 naik kana 10.000 naik kana $11.000. Berarti kan $1 teh ya 11.000 naik 12 naik 13 naik 14 naik 14,7 hampir 15. Tenang bae. Namun ditanya, "Euy, dia dolar sabaraha?" Sabodo dolar ieu. Sabaraha teh sabaraha sapira? Aing. Geus. Lain ieu nagara presiden saha? Teu nyaho aing mah aya tahu presiden. Datang ka teu nyaho aya presiden atau eueuh. Boro-boro presiden mun ditanya, "Hei, bupati siasa?" Nyaho. Urang keur leutik mah keur di SD teh di bejaan. Presiden kita Pak Harto, wakil di bejaan, menteri kabeh, menteri agama di bejaan. Kuari budak sekolah di bejaan. Kula sok nanya anak. Ai menteri agama urang saha? Ih, duka. Emang teu diwartosan ku guru? Itu. Guruna gitu apaan? Indonesia. Udah wakil sekolah teh ka bupati urang saha? Eta teh camat urang saha dibere nyaho teh ku guru. Camat urang saha, lurah urang saha, bupati urang saha, wakil saha, gubernur saha. Jadi nyaraho terus engke menang sabulan di bejaan deui. Tetep Pak Haji Hasan gelam eta rajin nya mah ngabejaan ka urang. Pinter urang. Ke presiden urang saha, wakil saha, terus menteri saha. Kuari mah budak mun ditanya, teu nyahoan. Menteri luar negeri saha? Duka. Menteri dalam negeri duka. Menteri agama duka. Ieu mah geus duka. Duka nu apa ieu mah? Teu nyaho. Geus bosen deui geus teu nyaho. Masyaallah. Nah, ieu urang keur ngobrol jeung wali Allah nyaritakeun tentang kasus ridah. Jadi betapa kuatna saksi ketika menyaksikan kasus tentang ucapan ridah, bahkan pekerjaan ridah. Nah, ieu bisa diterima walaupun nyana inkar, kecuali inkarna berdasarkan kasih kuparin tetap sudiko biamin wa illa andaikeun teu aya korena teu bisa diterima. Geus anu teu bisa diterima tetep nyana dihukumi murtad. Geus tita tobat. Beh, lamun urang nyaritakeun tentang negara patali jeung Islam, negara Islam geunah. Aya nu murtad panggil, titah tobat. Aya nu teu salat panggil, titah tobat. Teu daek tobat. Nyana teu salat zuhur, tanggukeun ka asar, tanggukeun ka magrib. Teu daek salat datang ka magrib. Isya tembak. Ayo sia tembak. Oh, jelema sarolat kabeh hujan. Atuh, maling, panggil, potong. Cege sakieu lah. Tek. Maling deui sakieu tek. Potong maling deui sakieu tek. Nginaheun kan urang. Walil qisasi hayatu ya ulil albab. Aya nu zina had nan muson ranjam. Aman negara nu mantak embungin ge di laluhur DPR ge embungin negara orang dibentuk negara Islam sebab jaknyana hese maling kuari aya calon bupati ya. Di sana calon bupati atau calon gubernur nu ieu bagus akan melaksanakan aturan-aturan sanajan di negara demokrasi pembangunan sesuai jeung kitu mistina. Nu ieu mah bajingan teu nyahoeun bodoh. Nu ieu pinter, nu ieu bodoh. Ngan nu ieu rada loba duit. Nyebar. Ieu nu si pinter, nu si bager, nu si bagus moal menang. Ieu si bodoh di daruku.
di ditu lagi di instasina didukung iya geus kajahoan bagus bakal ngalaksanakeun undang-undang ieu mah can pugu tetep nu didukung di sekitarna ieu. Wah, depak ngadukung ieu, MUI ngadukung ieu. Wah, luar biasa ieu. Ieu keur calon gubernur bae. Ieu NU ge NU blon teh NU. Tetep ngadukung ieu. NU teh Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Contohna kula greget ka NU naon? NU Tangerang teh, NU Tangerang. Khususnya Banten eta teh ngadukung atuh. Teh kagoblogan NU. Pan aing teh di jerona aing. Di jero NU teh aing kulturna aing sanajan aing teh lu praktis. Penyaraa meureun aing terpukul. Goblok jeung seureun aing. Tah kadenge emang aing teu ngadenge NU ngadukung atut. Pan ieu teh Nahdlatul Ulama, bod Nahdlatul Ulama. Sakali di bod Nahdlatul Ulama. Kebangkitan ulama masa ulama ngadukung cewek sih? Kok begitu sih? Cewek didukung. Dek dikamanakeun beungeut aing. Aing teh di jero NU. Dinten teh ge kulturna aing teh sok ngabuka-bukakeun NU, ngariwayatkeun Hasyim Asy'ari, aing ngariwayatkeun Kisah Hal Mahfud, aing ngariwayatkeun keistimewaan perjuangan NU, aing ngariwayatkeun tentang keistimewaan NU, berangkat berjuang keistimewaan anak. Begitu datang ke Banten, aing diisingan ku NU. Goblok meureun. Aing teh jerona aing. Nah, Bob. Dengan tuh ngomong nanaon ini mah kakarek dibongkar ku hari bae. Nah, ieu mah balik deui. Ieu bener dek ngalaksanakeun aturan. Ieu teh bener lantaran NU teh dibere duit tetep ngadukung na ka dieu geus puguh MUI, geus puguh depak beralasan depak mah jeung MUI geus puguh di PNS mah ulah dicaritakeun. Ieu depak-depak kenapa dia bisa ngadukung ieu? Gampang digoyang. Geus kadinya bae tah aturanana tah. MUI kos gitu, depak kos gitu, dek mana pilihan gua. Sok lagi. Jadi moal beres-beres, urang dek ngabangun negara. Moal beres-beres satungtung tujuan negara itu bae mah. Teu MUI teu depak. Beres MUI depak malah aya di tubuh pemerintahan tah mah. Memangnya masa komplotan kadinya. Tapi iya, Nahdlatul Ulama. Kok bisa ngegilak sih? Mantak aing izin. Cenah kieu ulah sok kitu. Aing mah da kitu bae aja. Emang kiai gua nanti ke gua. Sanajan aing lain kiai tapi kultur di jerona aing ketika nyaritakeun Muhammadiyah aing mah NU, ketika nyaritakeun Persib nu bakal main aing mah NU. Aing mah tetep NU. Tapi ketika main NU teu bagus. Ieu naonan emang NU teh diperhatikeun. Atuh diperhatikeun. Santri seluruhna memperhatikan NU, ustad memperhatikan NU, kiai memperhatikan NU. Ketika NU leping plan, kasih si kagigir. Jo. Ieu mah kudu dibawa ke dadung. Ditarik siapa aing. Jelas hese tuturkeun. Geus atuh deuk ngabangun bangsa jeung nagarana kandas deui. Hese. Geus kitu kumaha tuh? Teu kumaha geus sabodo nyana urang-urang. Ketika cenah kunaon teh Ki Uci teu nuturkeun NU sia dituturkeun ngagilek bae nabrak melulu. Nabrak sieun jupiranana. Ieu mah urang papada urang bae ngomong teh lantaran urang ge papada NU. Nya ulah disebarkan ke mana-mana ulah. Ima pada urang bae ka ditu ngomong pada urang deui, ka dihitung pada urang deui. Orang nyaho sadunya nyaho kabeh. Aduh, Masya Allah karim. Orang hese. Nyaritakeun ulama tuturkeunana NU
sebagai figur di jerona aya Bahsul Masail pugunya anak di ditu negara ribut muktamar negara ribut pasa ulama kos kitu ya Allah ya Rabbi kula ngutus Haji Pendi jeung Pudoli ka ditu ka dieu milu muktamar ka ditu milunya na ka ditu teu datang ka ditu balik deui kunaon saya balik deui anu mere duit lah cukup geus ja maksudna ge duit cek nanti geus lah teu kudu ka ditu geus saha bae nu menangna geus urang mah amin bae geus hancur negara ieu lamun kos kara itu kabeh kos nu tadi tak wakil kula hancur ieu mah emang keur nyaritakeun hancur kabeh atuh mantak loba kiai nu gakulak kunaon cenah kiai teh ilu-ilu di partai henteu berjuang perjuangkeun ku sia hayang nyaho coba datang ka mana perjuangan sia nyungsep sia sia mah ya memperjuangkeun naon sia tu aing ge hayang berjuang ge aing ge boga otak aing ge pikiran berjuang aing ge agama meujeunna teu mun diperjuangkeun di Golkar agama bener henteu meujeunna teu mun diperjuangkeun di P3 agama baik ban urang mah bagian agama mau diperjuangkan di PKB bener tah henteu ternyata atuh boro-boro dek memperjuangkan melalui partai JNU na ge teh kos kitu aya cewek atuh terus banan mere duit masa ulama kos kitu sih tah ieu mah sekedar nyaritakeun ala kadar mudah-mudahan kaharepna bisa lebih baik deh leuwih bagus sebab etalah tuturkeun urang tapi wari geus kadang deui ku ceuli aya tah di bagian NU pokona urang mah saha nu mere duit bae cek kitu ya Allah ya Karim gitulah guys lamun memang aya korena bisa